Isuk-isuk geus gun serangkang saeng na luhur katel dituluykeun mangkat gawena kaberangan. Alah sia besti bae nama hudangna kaberangan deui. Atuh da saking sibukna eta ti peuting lain kelakas sare ieu. Lain sibuk gagawe, lain sibuk bebenah ieu teh besti. Sibuk nonton dracin ayeuna mah keur viral geuningan besti nonton dracin teh. Anger balik di ka dunia nyata lamun isuk-isuk teh besti. Atuh kumaha deui nya besti ari ngaranna film mata seindah kenyataan. Kenyataan mah kieu we isuk-isuk teh anu digeptek kompor deui balik deui kana gerohan. Hawa isuk ayeuna mah jigana teh besti moal gegeroh deui. Ieu teh kalakai di buruan imah teh disapukeun teuing moal tapi diilikan we hungkul. Da kumaha deui atuh besti ieu teh dina kompor keur naheut cai jaba sangut tiis geus we urang ngagoreng sangu. Nya minyakna hees kieu geuninganan besti katiisan meureunna. Mahi jigana teh besti nogna hiji ge urang urak arik we. Bener we besti sanguna teh jaba teuas jaba garing teh kumaha geranya urang eurihkeun we sugana atuh nya. Ngaranna gerek ngagoreng sangu atuh nya besti da lamun misalna sangu panas mah moal mungkin digoreng. Langsung we dihuapkeun lamun sanguna panas mah mun aya eta ge deungeun. Da lamun misalna eueuh deungeunna mah anger we diicip-icip dirasa-rasa geus karasa berarti ge cai panas tuh kan bener dibukakeun teh panas cai. Biasa bujang mandi lamun ari sakola teh kudu cai haneut wae teu bisa cai tiis. Ajeun lah sina mandi sorangan urang tuluykeun we ieu pindah ka kamar. Kamari teh besti kasur teh geus diseprean. Lantaran budak galing elegna na luhur kasur tuluy jadi ngompol. Jadi we sare teh di tengah imah deui. Heueuh da manya teuing kudu sare di kamar jeung ngompol mah hoream. Kusabab bujang sakola bagian isuk terus make bajuna hitam putih jadi siapkeun heula baju hitam putihna. Lamun dina plastik ieu mah besti bubututan anu nang nyeusehan biasa teh nanah macan dibenahan. Kewe besti lamun sempet karak dibenahan teu sempet makajeun teuing kege beak sorangan. Bongana atuh da lamun misalna nilepan baju teh sok dicarokotan hiji-hiji ke teh beak. Sabenerna mah besti lamun geus ka tengah imah kieu teh sok bingung nanti nya besti. Kasur ngalayah kene, salimut ngalayah kene, hordeng can dibukakeun pan masih kene aya nu sarare. Sok kagok geuninganan bebenahna teh. Tah ayeuna mah urang pindah deui ka dapur besti nyokot heula sangu gorengna ieu teh. Da kulantaran budak garaling dua geus hararudang jadi ayeuna teh sakalian we tiluanana urang huapan. Nya kitu teh besti meh sakalian meh teu lieur teuing. Ieu tah besti anu nyieun lieur mah budak galing anu leutik. Sok aya we geuninganan gebrakanana budak leutik mah nya. Tapi da ngaranna budak leutik mah harap dimaklum nya besti. Ayo atuh geura buru ngagayemna ieu teh geus kaberangan rek mangkat gawe ge. Daripada lila teuing mah besti urang persingkat we nya heuh. Persingkat ieu teh rek mangkat gawe tapi kudu ngompah heula motorna ban motor maksudna teh. Kulantaran mangkat gawena bareng jeung anu arek sakola jadi we kreuh nepi ka pagawean mah besti jeung budak galing dua. Nya kumaha deui lamun misalna nepi ka pagawean beurang teh pan urang mah kreuh besti. Pila hiji cenah tah anu diliwatan teh masih sekitaran aya 200 meteran deui kana pagawean 200 meter teh pungkal pengkol lamun ditarik lempang mah euleuh paling ge bara meter. Tapi sok geunaheun besti lamun lempang ka pagawean teh isuk-isuk ieu sok tiis teh. Lamun loba kabut ninganan besti berasa di tengah leuweung we. Tapi da emang heueuh ieu mah di tengah leuweung ke tanya. Ieu ya besti lamun lempang jeung budak galing dua mah aya we oprekeunna teh. Emang geunaheun kitu teh mah besti lamun lempang jeung budak dua ieu teh. Bawel soalna budak galing dua ieu mah. Pila kadua anu belah dieu anu belah luhur karak pila anu katilu sebenarna mah di dieu teh aya opat ngan ngaliwatan anu tilu pila we doang. Isi panjang teuing lamun misalna disepil kabeh mah geus we nya besti.